Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan dibubuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Damar Anting. Ayeuna bagian anu ka-2 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Damar Anting bagian anu ka-2 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Harita dina leungeun katuhu Raja Jin raksa bumi nyekel gada cukup gede, letahna ngelel, tina sumutna nu jiga embe, matana ngempur beureum, tandukna percis tanduk domba Garut. Sakujur awakna anu jangkung gede pinuh ku bulu anu jocong jiga bulu babi. Sorana semu ngosom ngagerem handaruan nalika nyentak ka Nyi Ratu Larasati anu geulisna mata kaedanan pikeun jin jeung bangsa manusia. Ratu Kidul leuwih hade ilaing ki waris rah bongkokan ti ayeuna gagaula daripada dipaksa jeung samemeh kerajaan Ilahi hancur lebur ku kaula deuleu Ratu Kidul. Cuy, teu sudi abrig-abrigan. Kaula kudu nyerah ka bangsa durjana kawas Ilahi. Leuwih hade kami palastra ngilu rata jeung kerajaan kami. Tibatan kudu serah bongkokan ka Andika sia jurig anu goreng patut. Tembal Nyi Ratu teh eleh sengit. Wanian oge gening jigulis deh. Nyaah teuing eta kulit anu mulus bisi cecil bocil. Cekula mah mending serah bongkokan we atuh ka kaula Ratu Kidul. Gandeng sia kurang ajar. Haling kaditu granying ka sia juri goreng patut.
Cek Nyi Ratu bari rikat ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup. Wus. Dua gelombang tenggelan jarak jauh ngabarabat gencar narajang karaja jin kapir raksa bumi. Wuceleng berebet. Si raksa bumi gentak nyingcet ku gerakanna anu jiga kalangkang. Set set set. Sakit cepisan si raksa bumi geus aya sagigireun Nyi Ratu. Bari jeung leungeunna nyodokeun hiji tenggelan kana iga Nyi Ratu. Siot dus. Najan semu kaget, Nyi Ratu masih kena bisa nakis. Seot. Nyi Ratu tuluy nyeun gerakan tina jurus kalakai murag. Awakna ngalangka, awakna ngalayang. Dibarung ku ngirimkeun tenggelan jeung tajonganana. Wudu trak koloyong. Si raksa bumi jadi ngoloyong. Waktu panarajang lawan kena pisan kana beungeut jeung dadana. Manehna teu nyangka serangan Nyi Ratu Larasati kacepetanan leuwih tanginas tibatan angin. Waduh, ngedan oge nu geulis teh. Tapi na rek bambuh nu geulis nahan gada gaula. Cek si raksa bumi setengah ngagorowo. Barang jeung kitu, wuut. Gada nu tadi dicekalna kiwari diayunkeun bari loncat. Siut jagur. Sabetan-sabetan gada pating seleber ngincer tiap bagian awak lawan. Serangana mindeng ngeplos, tapi akibatna sanggup nimbulkeun gulungan ombak ngagulung pating jelegur. Jorelat. Si raksa bumi ngajorelat ka sisi kenca. Bari ngayunkeun gadana kana cangkeng Nyi Ratu. Wuut. Sakedapan mah beungeut Nyi Ratu ngaradak sepapias. Dumeh teu nyangka penerjang musuh anu ngahyuk datang meh ampir ngancurkeun sakujur awakna. Blas rieng. Najan bisa nyingcet, tapi kayaan di Karajaan Laut Kidul jadi ngarieng tarik jiga aya lini. Karaton milu doyong bari pating derak-dek arek kerubuh saking kudahsyatna kakuatan gadana si raksa bumi. Sedengkeun cai laut jadi naik nimbulkeun moyeg tsunami nu kacida gedena. Geleger geleger. Soranga gelegerna ombak beuki mawa kariweuhan nu taya tandingna. Sakabeh pangeusih karajaan raceleng kaasup Nyi Ratu nu kabawa meceleng ka luhur samudra. Awakna nu ngalayang rikat disamber ku si raksa bumi bari dibawa ka nu sabatu hideung. Geleber. Samantara Nini Campaka nasibna teu jauh beda. Kabawa jauh kaluareun samudra. Sarta nu liana ukur pating jererit bari can puguh kumaha nasibna kabeh raceleng mancawura. Sora surak ambal-ambalan pabaur jeung ngaguruhna gelombang. Alam dunya peuting harita mah katempona siga oleng akibat serangan ngababibutana pasukan jin kapir. Lautan Kidul ngilu miring sairing menangna perang antara pasukan jin si raksa bumi. Karajaan dasar Samudra Kidul kiwari bener-bener ragrag kana leungeun jin kapir jeung Pangeran Sancang. Harita si raksa bumi anu nyamber Nyi Larasati nyeot ti jero mega bari nyangking Nyi Ratu Larasati dibawa ka hareupeun Pangeran Sancang jeung anu lian. Wus celedeg. Ukur sajorelat. Harita si raksa bumi geus nangtung tepat hareupeun Pangeran Sancang. Mata Nyi Ratu muraleng beureum. Katilu urang manusia di hareupeunana. Komo waktu nenjok Ken Wiratma anu seuri sinis. Sapada harita amarahna beuki mudigdig awakna ngageleter hebat. Ngan hanjakal dirina teu bisa nyieun tindakan nanaon sabab aya dina pangaruh totokan si raksa bumi. Ken Wiratma kadengi harita cumarita, sedangkan si Dewa Obat jeung Pangeran Sancang matana teu ngicep-ngicep alatan saking ku helokna nenjok kagelisan Nyai Ratu Larasati.
Akhirna Ratu Gelis teh benang oge ditewak. Puas aing ayeuna bisa sare tibra, najan anjin bakal jadi milik si Pangeran Sanjang. Gitu cek si Ken Wiratma. Dasar manusia setan. Biasana ngan ukur wani koroyokan. Lepaskeun si aing. Hayu urang tarung tutumpuran saurang-saurang mun heuh aya kawani deuleu. Sentak Nyi Ratu galak naker. Sementara Pangeran Sancang terus nempas. Tenang Nyai, tenang. Ulah sok galak kitu, pamali gelis-gelis. Ongkoh percuma, dageus mal bisa hojah. Sanajan eta totokan si Raksabumi dilepaskeun oge. Sanggeus ngomong kitu, Pangeran Sancang nyapukeun dampaleungeunna kana beungeut Nyi Ratu. Dibarung ku ngaluarkeun ajian sapu sukma. Anu balukarna kersing saha wae anu kakeunaan ajian eta. Ajian sakabehna ajian kasaktiana bakal leungit. Kajaba mun Pangeran Sancang geus paeh kakuatan Nyi Ratu bisa pulih deui. Wut sat sat. Salarik angin tiis, karasana ku Nyi Ratu pating selesep kana sendi jeung jalan getihna. Tapi lian ti eta aya nu leuwih kaget. Waktu pangaruh totokan si Raksabumi leungit kusabab sakabeh kakuatan jeung kasaktena ilusirna. Harita Nyi Ratu ukur bisa ngajerit na jero hatena bari sasambat. Duh, Gusti. Cilaka kaya kieu mah. Alamat bakal tamat riwayat teh dina leungeut Durjana. Gusti. Nusa terusna Nyi Ratu nanya dibarung ku rasa amarah nu taya hinggana. Saha ilai nu sabenerna, hei manusia Durjana. Lamun heueuh wani lepaskeun heula pangaruh ilmu jahat si lain. Hayu urang nyekel sabuk milang tatu jeung kaula deuleu. Masih keneh galak. Tapi kula beki resep ningalina. Nyai, wanohkeun ngaran kula Pangeran Sancang. Dengekeun. Ti mimiti poe ieu anjeun bakal jadi milik kaula. Kaasup Karajaan Laut Kidul. Urang bakal ngolah deui eta nagri anu anjur. Kajaba teh eta kula boga rancang sejen. Pikeun ngawangun piramid di Gunung Padang. Sedang engke sedang sangkan engkena kula bisa ngawasa di dunia. Cuy. Tesu diabrik-abrikan teuing. Aing kudu bebarengan jeung nu kararitu patut. Leuwih hade aing paeh deuleu. Temal Nyi Ratu bari rikat luncat kana palebah batu karang anu mencos. Na pikirana harita daripada kudu jadi patalukan si Pangeran Sancang. Leuwih hade paeh ngababatang jadi bugang. Nu matak dibarengan ku nekad Nyi Ratu rek ngabenturkeun sirahna kana batu karang. Pikeun Pangeran Sancang katut Ken Wiratma kaasup si Dewa Obat. Seutik oge teu nyangka ieu Nyi Ratu bakal nekad jiga kitu. Kajadianana serba cepet. Waktu awak Nyi Ratu tinggal sacongo kuku deui kapanggang ku batu karang anu mencos. Curelat, culengsat. Hiji kalangkang bodas ujug-ujug nyamber awak Nyi Ratu. Set. Nusa terusna eta kalangkang teh ngalungkeun hiji bungkusan buleud sagede pereup ka hareupeun Pangeran Sancang jeung ka Ken Wiratma. Blar. Bungkusan teh bitu. Bari nimbulkeun haseup hideung kandel jebab perih kana mata. Atuh harita Pangeran Sancang matana jadi ampir teu bisa beuntak. Jabati eta kayaan jadi poek alatan katutupan ku haseup hideung kandel. Bangsat. Ilmu murahan manasina siarek bisa lepas kitu wae tina leungeun aing. Cik Pangeran Sancang ngagorowok ambek. Dibarung ku nyapukeun hiji tenggelan jarak jauhna. Brak. Batu karang anu mencos jadi anjur.
Sementara Ken Wiratma gentak jelung-jeleng jeung si Dewa Obat. Maksudna rek nyegat anu nyelamatkeun Nyi Ratu. Ngan hanjakal sadetik kareup kadenge sorang gujubar kana cai laut. Gujubar. Kurang ajar. Rek nyuput ka mendi sia di udag ku aing majuring. Jeleng. Pangeran Sancang ngagajleng ngudag nepi ka sisi Nusa behwetan. Tapi nya kitu, manehna oge tinggaleun manten tapak kusabab Nyi Ratu kaburu leungit di tengah samudra diiwat ku kalangkang bodas. Para wargi sadayana. Peuting harita ombak di lautan kaayaanana teu pernah tenang. Jika nu ilu surti kana eusi hate Nyi Ratu Larasati anu aya dina cangkingan saurang nini-nini. Nah hatena ngagerentes. Narek dibawa ka mana ieu aing teh? Mudah-mudahan ieu jalma anu nulungan aing teh jalma bener. Sakalian aing rek minta tulung susuganan bisa mulihkeun kasaktian aing. Sabot keur kitu si Nini jika nusurti karena pamikiran Nyi Ratu. Tenang Nyai, tenang. Nini arek satekah pola. Sangkan hidup bisa pulih deui, najan dina bisana oge moal bisa lila. Ngadenge omongan kitu ti si Nini, pikeun Nyi Ratu geus bisa nebak yen si Nini pasti saurang jalma sakti. Nusa terus Nyi Ratu tumanya. Kunaon tiasa kitu Nini? Ari Nini saha jenengan jeung bade dibawa ka mana ayeuna abdi teh Nini? Nusa benerna ngaran Nini teh Ken Sulastri. Ari asal mah ti Nusa Halimun. Engke oge hidup bakal nyaho. Kunaon kasaktian hidup pulihna ngan ukur bisa sakeudeung. Nini moal bisa nyaritakeun ayeuna. Kulantaran waktuna mepet samporet. Sabab bisi kaburu manten ka susud ku si Pangeran Sancang. Tembal si Nini Ken Sulastri bari leungeunna teu eureun ngagayung parahu leutikna. Meunang sawatara waktu antara Nyi Ratu Larasati jeung Nini Ken Sulastri. Eueuh nu ngomong deui. Komo nalika parahu leutik anu ditumpakanana norobos kandalna Halimun gaib. Kaayaanana estu beuki rehe simpe. Pikeun Nyi Ratu najan dirina boga kakawasaan di sabudeureun laut kidul. Tapi na uteukna teu nyangka salianti karajaanana aya dunia sejen anu teu bisa ditembus ku mata batina. Nu mata harita Nyi Ratu semua heran waktu asup kana jerona Halimun anu karasana asa teu puguh di mana ujungna. Sajongjongan kayaan angin tiis teh ngahiliwir lir kawih anu teu kaharti. Ngagerwan jiwa anu ti kecemplung kana samudra pamikiran. Unggal hiliwirna siga aya sora anu nyampeurkeun. Tapi lain sora manusia, lain oge sora makhluk anu biasa. Tapi leuwih jero tibatan dunia manusia jeung dunia sejena. Bodasna Halimun ngageugeuh lir ibarat dingding Rusia. Nyamunikeun sagala rupana, ukur nyesakeun lengkah-lengkah leutik anu siga teu boga tujuan. Dina silir-silir eta, bodas nu ku batur teh lir ibarat bodas anu keur dipangmeunangkeun ku leungeun anu gaib. Nyampak ngurilingan jagat satungtung deuleu. Alam dunya harita teu sakadar bumi jeung langit, tapi kawas panggung karaton anu geus dipikaresep pikeun Nyi Ratu. Si Nini anu ngagentraan dina tilas mantrana anu nyebarkeun kahadean oge ka Sang Ratuan. Sagalana lir anu geus ditulis dina serat awang-awang
jembar tanpa wates ditang tayungan kurahayu jeung peteng. Ti gigir leuweung aya sora suling ngahiriring ngagelebug kana hate siga ngabejaan yen aya lampahan anu kudu diteuleuman. Nyi Ratu Larasati nangtung lawon bodas ngabayun dina leungeunna, matana seukeut kawas bentang anu nganterkeun lumaku purwana ka jalan anu can kungsi karandapan. Sabot keur anteng nangtung kitu seor gejebur dadak sakala kadenge sora nyeorna angin dibarung ku sora gejeburna cai. Kalayan tepati lila brak parahu leutik nu tadi ngangkleng di tengah laut karasa asa nubruk kana batu. Atuh harita Nyi Ratu jadi nolonjong malah meh ampir-ampiran rubuh mun si Nini Sulastri tegancang ngarewek cangkeng nama. Nyi Ratu Larasati karek sadar yen dirina kiwari geus aya di sisi darmaga hiji nusa anu dipinuhan ku rekepna tangkal camara nu ngajajar rapi. Nyai, hayu lempang gancang tuturkeun ini. Parentah Nini Sulastri bari gura-giru ngalacat kana tangga batu sisi darmaga dituturkeun ku Nyi Ratu satukangeunana. Sanggeus ngaliwatan sababaraha puluh anak tangga tibeh luhur katempo aya saberkas cahaya anu matak silo kana mata bari nyekel leungeunna Nyi Ratu. Bari nyekel leungeun Nyi Ratu, Nini Sulastri nyarita, di luhur ieu aya tempat karamat, tempat kerajaan anu disamunikeun ku tabir gaib. Tapi teu sagawayah jalma bisa mugus asup kaya tempat kecuali anu mibanda hate anu murni bersih. Teu lila angin ngagelebug deui. Terus di jero cahaya bodas mucungul hiji panto batu anu lalaunan mukaku sorangan. Sorang ngareketna karasa ngageterkeun taneuh. Samantara Nyi Ratu ngareret ka Nini Sulastri. Hayu Nyai, ieu waktuna urang asup, ulah loba tinimbangan hayu. Cek si Nini bari nuyun Nyi Ratu. Harita sanggeus duanana asup ka jero anabrede. Mata Nyi Ratu meuni teu ngiceup dumeh nempo hiji wangunan anu dijieun tina batu permata ngajeleng-geleng teu jauh di hareupeunana. Wangunan di eta tempat hurung ngempur cahayaan akibat tina herangna batu permata. Sedangkeun pakarangan dihias ku taman anu kacida endahna. Ari sugan ukur istana mutiara wungkul anu hurung herang teh. Tapi tetela kaendahan istana dasar samudra anu dipimilih ku dirina masih keneh aya nu nandingan. Kitu nu ayana pikiran Nyi Ratu harita. Nini, ari ieu teh istana saha? Tanya Nyi Ratu bari mencerong heran. Ieu teh istana milikna Kanjeng Dewi Niskala anu ngabahu dengda di kerajaan gaib Nusa Halimun. Walon Nini Sulastri. Si Nini anu boga kulit hideung santen. Siki matana biru buukna bodas disanggul. Pakeana sing sarua bodas. Sedangkeun tonggongna nyoren hiji pedang pusaka anu gagangna tina permata. Jeung deui aya nu aneh. Najan Nini Sulastri katempona saurang nini-nini. Tapi ari beungeutna mah jiga karek umur 30 tahunan. Masih keneh cangker geulis keneh. Kayana teu beda jauh jeung Nini Cempaka. Dewi Niskala, cek Nyi Ratu. Tapi satuluina Nini Sulastri mere isyarat
Sangkan Nyi Ratu nuturkeun manehna asup ka jero istana. Nyi Ratu Larasati waktu ngadengi kecap Dewi Niskala saharita na pikiranana ngabayangkeun saurang wanoja turunan widadari. Na jero hatena aya rasa panasaran. Panona neuteup kana panto gede tina kristal anu moronyoy herang. Sedengkeun pikeun Ni Sulastri anu kusakabeh karajaan gaib teh dipikawanoh minangka pangawasa panglawungan putri ngasongkeun leungeun bari imut semu samar. Buru tuturkeun kaula Nyai. Tong loba nanya heula. Dina jero istana ieu bakal kapanggih jawaban anu ku Nyi Ratu diteangan. Kunaon geuning nini teu dijelaskeun ayeuna. Apan waktosna kabujang seep. Kewe enjing deui rek loba tatanya Nyai. Eueuh. Waktosna kabujang seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang seja amit mungkur amit mundur tipayuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.